ke negeri kahyangan. Begini Pak Dawala. Aduh, dulurna Darso itu. Naon eta? Itu seragam itu kan seragam calung kalau di Bandung. Oh, bukan luar negeri. Properti ngomong di ngasih luar seragam. negeri. Pak Dawala, Hah? ngomongna sombong luar negeri. Padahal mah dari luar Salemba. Halah. Lain ngupingkeun kasauran pun Bapak bieu. Sumohon Kang. Pantes dekil negara teh. Sabab ai beja mati baheula. Mun maneh nyukurkeun kana nikmat-nikmat kami, Udah eta nikmat bakal tamah deui. bakal tami. Ngan sabalikna lamun teu nyukurkeun kana eta nikmat, maka anjeun bakal panggih jeung hiji ajab anu leuwih banget. Eta sing emut teh kadinya. Ayeuna ieu nagara ngan ukur ajab jeung ajab. Musibah jeung Sagara sabadarat, tsunami tah. Gunung Bitu, Gunung Bitu. can ayeuna leutak biji bari panas, Panas, gas. can longsor di mana hujan banjir, Can kahuruan hutan. can kahuruan hutan. Rupa-rupa ajab jeung ajab. Ieu teh sabenerna mah bongan bangkong kacai teu dimanikeun, bongan bararohong pasini teu dijadikeun. Oh, eta. Sok jalalir Bangkong dikongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati. Eta jalalir mah. Malah cek ahli-ahli haleuang mah baheula. Bahkan Tilawang ninggal ka jalan sanes deui. Saha pijalmaeunana nu daek kageleng roda. Beres sobleng. ai kageleng Kitu cek si Sobleng baheula. kageleng roda kumari akang. Padahal sarerea oge ieu teh urang teh kageleng ku roda alam. Kagiles ku roda. Pantes atuh da salilana oge da tilawang ninggal ka jalan, coba lamun ti jalan ninggal ka lawang mah panggih. Eces. Nya. Bakal eces. Panggih atuh. Bakal jentre ya kan. Pantes dek cara rekcok da bangkongna di jero liang. Di jero liangkeun we. Lamun hayang tentrem di ieu nagara pek di mana bangkong geus ngaheum-heum liangna. Tah. Eta bener. Bener. Nya Sate kaharti teh ngoke jeung bangkong ngalag-lag liang. atawa hayang tentrem di mana bangkong geus ngagelom permen. Alah. Nasib kieu-kieu teuing aing hirup. Mun bangkong geus jadi tukang penerus. Anu ditawan ayeuna teh cenah ku pihak musuh teh juragan Antarjajak katawang. Oh, sumo. Abimanyu juragan Bima Gusti Yudhistira Nakula Sadewa katamahan ku Padmanegara numutkeun dina www.amarta.com. Menurut berita di teh mah. Nya www teteh. Nya ampun. Berita luar negeri. Mudah-mudahan we engke sarengsena berjuangnya para pejabat di negara urang teh ulah nepi ka jadi anggota NATO. Naon ai NATO? Lain North Atlantic Treaty Organization. NATO naon? Tapi NATO di dieu teh nyaeta no action talk only. Naon? Cek urang Sunda mah nyaeta ulah loba saur tanpa bukur, ulah loba carita tanpa nyata. Nu penting kenyataan. Kenyataan penting. Rakyat teu butuh janji. Teu. Aya jelema ding belah ditu teh. Aya Loba lemur. Sugan teh nu ngadengekeun aing teh. Aya. Kalau tadina mau ngocoblak teh usaha we aing teh. Aduh. Nah, Lain saha itu ngagidig ka dieu nya. mana? Teuing untung mana? teu ngagara ridig jelema teh kamararana teh. Luka teuing meureun biasa we. Batur-batur bejuang gitu. Teuing lamun rek dijual meuli kan. Siapa yang pergi ke sini itu? Ai budak.
Anu penting mah urang mau berjuang di dunia mah heueuh. Kabelaan lemah cai oge da puguh ibadah keneh urang teh. Sami wae. Asa nu ikhlas we nu ridho. Nu ridho, nu ikhlas. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana wae, Jang? Saya tikus ruk. Di mana lembur dijawab tikus ruk. Suga teh ti ucing. Salam dulu ah. Iya. Ti ucing. Coba Aduh. mau timuning ya. Aduh. Teu sangka ieu papanggih yang budak sapotong. Budak sapasi Akang. Lain sapotong ya mah, saprapat. Bapak, Gimana ada apa? makan ikan sambil belajar. Perkenalkan nama saya Ginanjar. Oh iya. Ya. Sini siapa itu? Sama saya juga. Siapa? Makan lenca ti gorolong ngenakeun abdi dawala. Oh, meni jauh, heuy. Gua kita. Aduh. Jadi Jauh. heuh nya, saha ngaran teh? Dawala Oh, Dracula. tuh gininya. Coba. Eh, Aya deh nu budeg ieu. Si Anyak digigit badak. Terus? Saya boleh nanya tidak? Oh. Iya. Boleh. Kadong-dong dibelah dua. Aya naon atuh? Kia, ka Bapak Dawala Heeh. main Robana di panggung 17-an. Terus? Di mana rumahnya Seli Hasan? Oh. Hah? Jawab atuh. Ngalah gedang di paok heulang. Naon? Atuh apal atuh? Dawala, Euy. di balik jendela aya perkutut. Terus? Dawala goreng patut. Oh, Katel gede, Kan? katel gede, baskom pepes, Ginanjar, gede bujur. Jangan. Nya. Tahu tidak, Kang Dawala rumahnya Seli Hasan saya teh mau. Seli Hasan. Iya, Seli anaknya Seli. Pak Hasan, bukan Pak Hasan anaknya Seli. Seli anaknya Pak Hasan. Kenapa? Karena Pak Hasan bapaknya. Jadi eleh ya aing ya. Tahu nggak? Aduh itu Seli anak Hasan. Pak Hasan. Baru denger saya tuh. Saya juga baru denger. Makanya yang ditanyain barusan teh kagak tahu gua. Masa nggak tahu Seli Hasan rumahnya di kagak mana? tahu. Sumpah, Wah, sumpah, swear. berani mati beranak. Hah? Mati beranak? Berani nggak? Gak Kagak. apa berani aja, laki nggak bakal beranak. Oh, saya sumpah. Iya. Ya emangnya kan saya nggak tahu. Ah, bohong berarti. Jujurlah padaku. Bila kau tahu rumahnya. Dalam aku berkelana tiada yang tahu. Jadi benar tidak tahu rumah Seli Hasan itu. Saya lihat, oh kagak tahu. Wah, jangan nggak bohong, Dawala. Bener. Ciri-cirinya orangnya teh. Seli teh. Aduh, tobat. Jika congcorang. Iya. Aduh. Taruh lagi togenya. Satu Lagi. Ayo bareng satu. Musik. Patas Oke, bawah. pala atas sudah. Jadi kedatangan Ini saya anak muda nih. Ya, Dari mana nih?
Saya dari luar negeri biasa. Dari luar negeri. Iya. Wow. Waduh. Negeri apa nih? Negeri Kayangan biasa. Negeri Kahyangan. Begini, Pak Dawala. Aduh, dulur Nadarso itu. Naon eta? Itu seragam itu kan seragam calung kalau di Bandung. Oh, bukan luar negeri. Properti ngomong di ngasih luar seragam. negeri. Pak Dawala, Hah? ngomong sombong luar negeri. Padahal mah dari luar Salemba.